nya aya deui aya aturan polisi rek niat hade nepi ka dituduh goreng niat hade tuduh goreng kumaha siapa siapa dongengnya kumaha dongengna ieu teh akibat jelema dina agama nah itu tamat dina agama dengan ukur sangat beda jadi hati nate agama nate itu turut muning ya apa dibawa ku garong ngicik teh ieu mah agama ajaib dia ajaib beda lumeh sok ngadengekeun meureun kiai yen Allah teh maha bunha Allah teh maha tingali maha uninga maha welas jeung maha asih ngan dina pikiran manehna mah ngabentuk jelema Allah teh meureun buhar loba kakayaanana dina pikiranna teh nu awam meureun hirup teh ngan susah jeung susah lain tengah puting nyeun surat Assalamualaikum Hatur Allah anu maha welas anu maha asih kalau juratan lain kawasan sesama tuh pandina imajinasina dina bayanganna teh ngabentuk jelema Allah teh dimitoskeun Sidik lah siapa mislihi saya punya mulai dari perkara bakal bisa nyontohan kamantana sa perkara oge hari ini na pikiranana dibayangkeun ngabentuk nyuratan abdi perjanjian jana salira mah murah asik sanes beda abdi yakin dina hate salira teh ulas asik karaya abdi mah hati kali Allah teh mah hati kali abdi yakin uninga pangiten kenapa ngabutuh abdi cing abdi tulungan artos 100.000 keur bayar listrik hatur nuhun wassalam udin supe kana poa surat ayo ku pagawe surat udah dicapatan ketika teh tidak baca surat hiji-hiji dibacaan ayo hiji deui eta surat di kahatur Allah nah si tukang surat ieu tinu bero anungkeun we hiji jalan aya polisi balik di Polda boncengan polisi mereka ngomong begini ngadut-dut ayo polisi tukang heureuy jualanna resep heureuy euy naonnya itu aya rumah masuk bukan suhunya amplop nih saya dibaca hatur Allah barakat eta polisi ieu nu bero pasti isok ya buka euy eta polisi dina kuta 2 ade baca surat hatur Allah subhanahu muji garohe eta polisi di Syria sada udin mana dia rumora lain dia karunya aja lalu berduit yang dia tahu gitu kan karunya dari orang yang suratnya dikirimkan karunya saya kira 72.000 ya sudah sempat bayar suratan beli kahatur budin dia duitnya aja baik manfaatkan dihanapna teken Allah eta polisi tukang heureuy ayo jadi urang aturkeun ape nu nasuri ayo
Oh di yuk tuh saya masih dari donat lah itu. Kok. Assalamualaikum. Bro, itu buka bro, Sudin, ayah polisi. Ya, bapak ayah naon kita terus lain, kita titipan surat. Usaha, kita. Coba baca mana? Mohon yang aku tuh. Ini tuh polisi kembali sini. Iya. Ayah dibaca tuh, Sudin ada surat. Iya duitnya lumayan. Allahu Akbar, Abdi bagi percantan Allah temahanya lima walas parasi. Ya Allah, nuhun, ya Allah. Kita sujud. Sholat subuh ke 7 rakaat. Cacak 2, jalan diganya, kamu 7. Dibaca, sok duitnya 75.000. Galamun mana mau kemari ini lumayan sedikit. Tulis diri tak kalau bahagia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah pikirkan ulah BHP duit ke polisi. Ini rugi 75.000. Jadi kata buah duduk mau kata polisi dinanya ampun, nulungan anjing ka dompet. Ampun, gusti, numagung. Makanya nyebutkan pinggil deui. Tapi kan dianggap sesama eta Allah. Nah, tah, nu matak dina agama teh jeung ilmuna kitu dicelaka. Ya. Dina Islam teh tauhid cilaka teh nepi. Ya, matak sadar pakai ulah sumogol tamat ke cing jucung. Dan garang-garang sumogol magaling ngui oge kalah jadi hitut, kalah jadi pokok ke. Aduh, jeung ilmu jadi. Ya, tah begitu na mudah-mudahan citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati masyarakat tetap abadi. Ya, amin. Jalan de macet. Dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan. Koda karunya kudu hajat meureun raguan we. Pasti. Aya panayagan mah ini teh isuk-isuk dewek mah hari teh sore. Sonten da biasa lagi sonten. Jam 4 perbah ledeng deuleu macet. Bakating kureuwas karunya kanu hajat teh yorei wah yang ngising. Segala karasa gitu teh. Wah, eta mah aing lulumpatan kabeneran euy. Naon kan? Aya susukan bola wetan terminal ledeng teh. Aya didinya bener. Memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang keluar. Busiat. Atuh perecet teh keur leumpang teh. Ai busiat teh gede hulu. Heeh. Busiat. Namanya ini. Ah lain busiat, gede-gede teh modal we. Ada gede atuh. Datang ka susukan teh wah piceunna calana jero teh. Duh. Ada bau. Atuh dewek teh make calana jero. Aing geus ngisang, aing geus bebersih. Sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna kajejek. Barawak teh tuh jadi molongo. Katurung katutu hirup. Heeh. Ngan aya saku soek mah pan teu kaciri di jero. Teu kaciri aya saku jero. Datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh. Di kieu gitu huru. Dina panas meureun tadina mobil. Nya dipake wae. Kabeneran aya mobil nyulusup ni bus nu arah Pamanukan teh nih. Tarekel kana bus dek teh. Da sieun kaburitan teh ka Pukasar Karatu. Ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek. Arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu gini. Heeh. Ai di rem teh bletuk sirah urang teh sirah batur. Eta mah aya copet di tukang yo sulusup teh kana saku. Ada eta aya wae. Direret ku aing awewe copetna teh. Teh nyahoeun saku aing molongo soek. Lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah. Eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu.
jeung HP teh ngarenghap Dan Dume ku aing ge dikenyetkeun lalu SMS eueuh. wah didengkek ku aing kokonna teh kak beunang sia copet ku aing sok direret teh awewe paprong-prong beungeut aing jeung copet sok sia mending dicarawokeun copet ku aing abeh pada ngagebugan mending cook nyameureun manehna teh mending nyook Nyanya atuh ngeunah we nepi ka pamanukan teh peler aing ge aduh ampun Ngeunah we da kitu mah. alah ampun Teu karasa hareudang. alah Pengalaman teh pengalaman nepi ka kitu teh aing beka kitu. Alhamdulillah sok aya wae. Alhamdulillah euy sinden jararagjag kene ye sanajan nu ngapeuting Oh, ngarora. ieu teh lain tanaga weuteuh tanaga leuseuh Leuseuk ti keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung ti sukan lebaran kieuan. Eureun. teu sangkanya sinden ye kararuat Alhamdulillah kuat. heuda nu bareto mah geus karolot Atuh da geus karolo. geus Taraga diganti ku budak ngora model kieu ya duh geus arompong. regenerasi Nya. Nu baheula mah sarompong. dalang geus kolot sinden ngarora kene Nya kan teu bae ka jurung we ku sinden kan. ngan ari hitut dalang jeung hitut sinden beda Ah, na make beda segala. ai hitut dalang mah tara kadenge tara Nah, make tar kadenge. apa sok ngahiji jeung kecerek Kumaha teh teh? kadang-kadang heula hitut eta dut cerek Nyawa melanghir mah. ai hitut sinden mah ngageber Ngageber kumaha ya kan. tah kitu nah cara make kitu Wake cepot ngageber meureun jauh-jauh. eta sinden pan sok emok Ah, emok. meureun eta pi hituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keneung nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer ka dupak aduh ampun Beureun aya Pak. Halus sarana kan. ada Pake jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih Nah, Kang pake 2 kali. Dan sarua nu ikat hiji bau waduk Lu bau egerin. alah mun hiji dia menyaho jaga Bau kolaborasi baunya kan. mun ngarang laguna hitut sinden Ada apa? hitut sinden hitutna 2 kali dut breng ari hitut ngadurulung Lema payu. karunya mau balik ti Arab Nah, maka karunya kanu balik ti Arab ya kan. aya di Arab teh digawena teh 2 tahun Oh, kon jadi supir lalaki imah jadi TKI TKI. heeh mau ngusahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir Suping angkutan onta itu. heeh balik ka lemur wah eta mah si pamajikanana sono urang Nyanya atuh. boga duit ongko Yo, duit gede om. kadenge we ku bangsat Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira Tius. heeh si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede Kan emas. sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat suluh supe abus Wah, langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari bangsat nih. keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan Heeh. cing galulutrak eta bangsat kreuwaseun Ya sieun ka mana aing kaparego. lumpat ye Sieun kaparego. kabeneran teh para na teh molongo tereke ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah Boga imah. aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab Atuh. oh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik Daerah caturnya kan. oh cangkang jajamu pabalata obat kuat Aduh. eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees Nengo. dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul
eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit tah. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok dira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat mana teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. Itu gaya kene adanmu. Caritana geus ya goprak ke langkara ke capek meureun. Eta salakina ngucapan pamajikanana, mama Ambuing. sayangku my honey darling tepanggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur Kumaha Kang? bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng Kubacing. bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambek eta bangsat ti luhur Kumaha teh, Kang? bari nembrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrak bertak kitu wah lumpat mapai galeng. Ai geus jauh teh nyarobok deui. Kumaha teh? Make cengek anjing. Tidak kesal tuh Kang. Karena mah kesal ngadenge kitu. Duaan nyobat di kampung. Ayo ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang kusik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy lumpangna. Lumpangna mah si lain nya kali iteu. Dewek cenah muntang tak maneh. Sekali euang urang ngamen di kota ayu. Nya dulu di mana duit terus kumpul berapa film kalau kemarin dulu dah saya ayo jadinya sadar terolong cerita nanti kampung jauh dari gunung di sini gitu ini teh ngaraya pada ini kampung berjalan terus kali-kali jalan setapak aya lagu negeri ayeuna mah dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngayung-yung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh uyan angin udah gelap saya pisan keringiyuhan sadajana awak rancut teu paduli kajeun teu heuing nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu mora si goblok Mawar Bodas ada yang mora itu Uni kapok sakit geus diontrok teh. Alah ampun aing. Kitu teh, lain dongeng nolong teh ayo. Cerita na buntang ya kata-kata kita sejauh ini dan kawin bulan itu tak kalapa mempasok gitu tak melengkung pada ilu bentah mah ya tak kalapa melengkung besok itu tak ayo pada nama lempeng we yo tuh alah cenah naon cenah ieu gedung tidak agor cenah ngeuleuh tuh goblok goblok apa nih cenah ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah gede ulu tangka kalapa cenah
Nah, saya jauh tak ke kelapa aja. Pernah ingat fungsi bentak apa heula bro? Nah, jangan tuh saya jadi lorong. Apa cacingeun? Apa kelapa jauh? Cing jangan dulu kalau rayaan. Ini ke setika ije panolong aja. Ayang kena euy saya kalapa tuh. Anak akan yakin mah. Kalau saya dewek bisa naik nama. Oh, bisa naik itu ngalah kayaknya. Tapi nggak yang minum. Kalau kita ada gua kemana dia tadi di ada pula anak penting tak kalapa bisa tinggal. Yang luar lihat pada saya bisa nemu mana. Bro, paling jelolok, Yo tereker, saya udah mau angseron di kaluhur, kebayang ke jelolok naik. Ternyata tak kalapa nanti urut kabentar buludug, dugul di luhur nanti udah naon, barang angseron doi itu udah naon ban, jok koleang, gerak-gerak. Eta cek ngulolong muhana pelunduan. Geus hiji euy. Baru kana kalapa udah tuh. Panairi bakating penyeri mengihan maneh bener.